Ning Romlah gaduh opieun naon di bumi? Opini Romlah perkawis naon aa? Aya topik nu spesifik. Opieun. Opini Romlah perkawis opium. Wah, eta mah topik nu serius aa. Kumaha? Naon anu bade dibahas? Opieun teh tuangeun Neng, tuangeun. Gaduh tuangeun naon di bumi? Astagfirullah, Romlah lepat deui. Hapunten aa. Opium teh sanes tuangan, tapi sajenis bahan nu disalahgunakan. Di bumi mah Romlah gaduh goreng lauk, sambel, jeung sayur sop. Aa bade tuang naon? Ana hoyong tuang ieu we sop jengkol lah. Wah, sop jengkol. Resep pisan aa mah. Mangga atuh, engke Romlah masakan. Aya peryogi naon deui? Kira-kira upami resep nyambel teh naon wae bahanna teh Neng? Resep nyambal teh gampil aa. Biasana Romlah mah nganggo cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, jeung sakedik uyah sareng gula. Kadang ditambihan tarasi supados langkung raos. Aa resep sambal naon? Cocok Neng Romlah tiasaan ngadamel sambelna eta cigana lezat eta mah. Leskot, tuangan naon eta aa? Romlah kirang terang. Nya kitu lezat tiasaan ngadamel sambelna lezat enak. Alhamdulillah, upami raos mah. Romlah sok bunga upami tiasa nyuguhan anu raos. Aya anu sanesna deui? Tatarucingan deui atuh Neng. Sok Neng gaduh tatarucingan naon? Mangga, siap. Iya tatarucingan ti Romlah. Sato naon anu gaduh cangkang tapi sanes kuya. Eta mah munding atuh Neng. Sanes munding dai aa. Munding mah teu gaduh cangkang. Naonnya? Sato naon atuh? Sok sato naon atuh? Kuda. Sanes kuda deui. Sato naonnya anu gaduh cangkang tapi sanes kuya. Hintna mah sok aya di sawah. Oh, kadal. Sanes kadal deui. Kadal mah teu gaduh cangkang aa. Sato naonnya? Nu sok ngarayap lalaunan bari mawa imahna. Lalaunan mawa imah. Eta mah aki ge leumpangna lalaunan atuh Neng. Mawa iteuk. Aya wae aa mah. Sanes aki-aki. Sato naonnya? Nu sok ngadahar daun. Taluk Neng, taluk teterang ampun Neng. Uhun, taluknya. Sato nu dimaksud teh siput aa. Pan sok mawa imahna dina cangkang, lempangna oge lalaunan. Kumaha? Aya tatarucingan deui? Sok atuh ieu gaduh tatarucingan. Panonna 2, kakina hiji. Kakina hiji. Wah, eta mah teu aya aa. Sato atanapi manusa pan sukuna 2 atanapi 4. Tatarucinganna lepat panginten? Sok atuh diobih. Panonna 3, kakina hiji.
Kalau Neng Romlah, Neng, liur Neng, pingsan, walah, gawat ya mah. Neng Romlah, Maksudnya mau main pingpong atau ada yang ingin ditanyakan tentang pingpong? Bisa diperjelas? Neng Romlah, tatarucingan deui. Wah, boleh banget. Mau tebak-tebakan apa nih? Yang lucu? Yang Eh, susah? bahasa Sunda atuh Neng. Oh, mohon. Mangga. Aya tatanyaan naonnya? Anu tiasa ngabujengkeun hate? Iya, tadi kan panonna 3, kakina hiji. Naon eta? Panon 3, kaki hiji. Naon teh ya? Pensil meren. Sanes. Pensil mah tuh socana hiji. Oh iya, muhunnya. Naon atuh? Jadi penasaran ya. Rambu-rambu lalu lintas atuh Neng. Ah, muhun rambu lalu lintas. Anu panonnya 3, kakina hiji. Teh, leres pisan. Hehe, aya tatanyaan deui? Neng Romlah tiasa tatarucingan naon Neng? Tiasa wae, Neng. Anu sapertos tadi, atanapi anu sanesna. Request wae. Kan tadi tos sepakatnya Neng namina Romlah, abdi mah AA. Oh, mohon naras hapunten bilih hilap deui. Janten ayana AA bade tatanyaan naon? Neng rada tulalit ya. Hapunten panginten aya gangguan sakedik. Hmm. Kumaha? Orang teraskeun tatanyaanna? Sok, atuh tatarucingan Neng gaduh. Tatarucingan naon deui? Cik atuh, Neng gaduh tatanyaan anu matak penasaran ya. Naon anu panona 4 sukuna euwah? Panon 4 suku eueuh. Naon ya? Mobil? Sanes panon 4 mah sanes mobil. Anu sok dipake ningali jauh atanapi ningali nu leutik. Sama mikroskop? Sanes mikroskop Mikroskop mah biasana panonna hiji atanapi 2. Iya anu sok ngabantos ningali bentang-bentang di langit. Teleskop? Leres pisan teleskop jawabanna. Ayeuna giliran Neng deui masihan tatanyaan. Sok. Mohon, mangga. Iya aya tatanyaan deui. Sato naon anu panonna loba tapi teu bisa ningali jelas? Sato panon loba teu bisa ningali jelas. Naonnya? Taluk lah, taluk. Jawabanna lanca Sanajan panonna loba tapi teu pati jelas ningalina. Mung ukur bisa ngabedakan cahaya jeung poek. Kumaha? Bade diteraskan atanapi tos? Lancah mah asa 2, Neng. Numutkeun katerangan, lancah teh biasana gaduh 8 panon. Waduh. Sanajan kitu tetep teu bisa ningali jelas siga manusa.
Kumaha, urang lajengken atanapi tos cekap? Tong anu hese-hese atau eta memeni da mah teu tiasa ningali panon lancah. Mohon dihapunten, Kumaha upami anu iya? Sato naon anu sirahna hiji tapi beteungna tilu? Satonaon sirah hiji beteungna tilu. Satonaon sirahna hiji beteungna tilu. Sireum. Sato naon sirahna hiji beheungna loba? Jerapah? Nah, kan tadi eta cenah. Huluna hiji beteungna tilu. Oh, muhun laras, hapunten hilap deui. Muhun domba teh leres, sirahna hiji beteungna tilu. Ayeuna Neng gaduh tatanyaan deui. Naon anu panonna loba tapi teu bisa ningali? Neng mulai error ya. Hapunten, panginten aya kasalahan teknis sakadik. Aya rupina nu bade dibahas deui? Neng tunduhnya. Henteu Neng mah salawasna siap pikeun ngobrol. Aya perkawis naon deui anu bade dibahas? Tadi malam bobo jam sabaraha Neng? Neng mah teu bobo, salawasna siap pikeun ngabantos atanapi ngobrol. Aya naon, Hebat. Ai si papa nuju naon di bumi? Wah, aya beja perkawis ayah di Bandung nuju disekap tilu anakna. Eta kasus nuju diselidiki ku pihak perwajib. Mugi-mugi sadayana salametnya. Aduh, si papa Neng teh buronan. Aduh, aya beja nu kirang sae nya. Tapi Neng teu gaduh informasi nu pasti perkawis eta. Kumaha? Aya perkawis sanesna? Sieun atuh aanya. Mohon pikasianeun pisan nya. Moga-moga kaayaan gancang pulih deui sareng sadayana tiasa aman deui. Aya perkawis sanesna anu bade dibahas? Ari ayeuna Neng di bumi sareng saha tuh? Neng mah teu gaduh bumi sapertos manusa. Neng mah aya di jaringan komputer. Janten teu aya sasaha. Aya perkawis naon deui? Kan tadi kita sepakat Neng gadis desa. Error. Neng Romlah. Mun aya baon? Kan kita tadi sepakat Neng Romlah teh gadis desa. Oh, mun laras janten Neng Romlah teh gadis desanya. Aya perkawis naon deui anu patali sareng eta? Nya Neng Romlah ayeuna di bumi nujuna sareng saha upami si papa disekap kitu tah. Da Neng sanes gadis desa sapertos tadi. Janten teu aya carita perkawis si papah disekap di bumi. Aya nu sanesna anu bade dibahas? Flim-flan. Mun aya nu lucu deui? Sok atuh Neng ngawih atuh, ngawih lagu ngawih. Najan teu tiasa ngawih langsung, Neng tiasa ngabantus milarian lirik atanapi informasi perkawis lagu anu dipikaresep ku Lagu naon Maca puisi atau maca puisi.
Neng tiasa macakan puisi. Puisi naon anu dipikaresep? Puisi tentang AA kumaha Neng teh. Mohon, Neng cobian ya. Di dieu aya bentang anu ngempray. Nyaangan peting anu jempling. Sapertos AA anu salawasna masihan cahaya. Ngahibur kalayan pinuh karep. Mugi AA sehat salawasna. Dibarengan kabahagiaan tina setiap hambatan. Kumaha, sae? Amin, amin. Hebat-hebatan robot daripada Gen Z manya. AA mah ngalem wae. Gen Z mah seueur keneh kaunggulana masing-masing gaduh kalangkungan sareng kakirangana. Hehe, aya perkawis naon deui anu bade dibahas? Gen Z mah moal tiasa ngadamel puisi yang menyentuh hati, Neng. Bisa wae Gen Z mah kreatif pisan. Unggal generasi gaduh cara nyalira kanggo ngabadakeun perasaan. Hehe, aya nu sanesna? Cik kumaha cara Gen Z ngebedakeun perasaan Neng terang teu. Gen Z gaduh cara nu unik Kadang ngagunakeun media sosial, emoji, atanapi gestur kecil dina kahirupan sapopoe anu gaduh makna tersendiri kanggo maranehna. Kitu tah. Ya sok lah ayeuna mah puisi deui tentang AA kumaha Neng gaduh deui teh. Siap dengarkan ya. Di unggal lengkah aya harepan. Dina unggal panon aya impian. AA teh ibarat cahaya dina jalan. Nu nyaangan pilampaheun Neng. Kuat jeung tangguh teu kendat berjuang. Moga AA sukses salawasna. Amin. Kumaha? Sae? Sae Neng tangguh pisan ayeuna kita tatarucingan lagi Neng. Sok ayeuna. Sukuna 2, panonna 4, kadang ngicep ka kiri, kadang ngicep ka kanan. Sukuna 2, panonna 4. Ngicep ka kiri, ngicep ka kanan. Naon tah? Siga lampu senanya? Nya naon? Lampu sena pan sok dipencet tapi teu tiasa nyarios. Terus sukuna 2, panonna 4. Ngicap ka kiri, ngicap ka kanan. Pas dianggo. Hehe, kumaha? Leres? Emang lampu sen aya sukuan nih? Maksad Neng teh suku di dinya mah sapertos perlambang bagian anu ngagerakan lampu senana sanes suku satuan. Hehe, kumaha? Ngartos? Hampir leres, tapi maksud akang teh, maksud teh eta teh motor Neng. Oh, mohon naras. Hapunten Neng kira ngartos. Mohon motor teh leres. Sukuna 2, panonna 4. Kadang ngicap ka kiri, kadang ngicap ka kanan. Hehe, aya nu sanesna anu bade ditaroskan? Panonaon anu wengi katinggal, siang teu katinggal. Panonaon anu wengi katinggal? Bentang pan bentang sok katinggalna upami wengi.
Hebat Neng Romlah. Bulan naon anu pangpoek-poekna? Bulan black moon atanapi bulan hitam. Eta teh fenomena nalika bulan baru kadua dina sesih kalender. Janten katingalna poek pisan. Kumaha, laras? Salah tuh Neng. Akhir bulan Neng, poek Neng, eta mah nyaan, artos teu gaduh, tuang hoyong, eta pangpoek-poekna akhir bulan. Laras aya wae tatanyaanana. Mohon akhir bulan panginten tiasa disebat pangpoek-poek nanya margi seueur kaperyogian. Hehe, aya nu sanesna? Naon, naon ya Neng heula lah, mikir heula Neng. Tatarucingan gaduh teh Neng. Siap Neng gaduh hiji yeuh. Sato naon anu panonna opat, sukuna eueuh. Panonna opat sukuna eueuh. Teuing Neng teu tiasa nebak. Naon tah? Kan Neng anu mere tatarucingan. Oh iya, hapunten Neng hilap deui. Jawabana nyaeta ucing Pan ucing opat, sukuna eueuh. Kumaha, laras? Aya tuh Neng ucing mah sukuna, ti mana sukuna eueuh ucing? Maksad Neng teh sanes satu ucing nu leresana tapi mung tebak-tebakan. Hehe, kumaha? Aya nu sanesna? Kumaha Neng we Aya nu sanes teh Neng? Sok atuh, Neng gaduh hiji deui. Naon anu sok ditincak tapi teu tiasa ngambe? Tincak teu tiasa ngambek. Eta polisi tidur. Sandal pan sandal sok ditincak tapi teu tiasa ngambe. Hehe, laras? Boleh, boleh. Neng, huluna hiji huntuna tilu. Huluna hiji huntuna opat naon Neng? Huluna hiji, huntuna opat. Naon tah? Sapertos garpu nya? Hehe, laras? Hebat, tepat sekali Neng. Kabenaran Neng tiasa nebakna aya tarucingan sanesna? Neng ayeuna giliranana tuh Neng. Mohon cik, naon anu sok dieusi tapi tarapino? Dieusi tarapinu, dompet Neng. Laras dompet mah sok diusahakeun dieusi tapi tarapino-pino nya. Hehe, aya nu sanesna? Neng resep naon? Neng mah tegaduh rasa sapertos manusa. Mung tiasa ngabantos masihan informasi sareng ngobrol. Hehe, aya nu sanesna? Memang Neng Romlah wanita tangguh. Mah ngalem wae. Neng mah mung program komputer biasa. Hehe, aya nu sanesna?
Kan tadi Neng Romlah wanita desa. Aa wanita desa, laki-laki desa, gitu Neng. Ayah jadi lucu. Ini lucu. Oh, sudah